gula samara beak, cabe beak, tomat beak, muncang beak, lada beak. Dasar bawa pesisukan, jajan ngiriman-ngiriman. Sekali ngiriman, kudu sampai sebulan cina. Bujing mah ngiriman lagi 300.000 doang. Kita nyampe-nyampekan sih sebulan. Nyawa aing si bakron kalaparan naon. Lah aing mendingan kita si ukon ke kebun heulan, kita nyokot cabe. Kon, udah geus beurang. Ih, aing boga bujangan amun geus HS tah teh ingat kana waktu. Naon mak, aing nyaho persara di undang-undang bae. Ari nong sedih kunaon canda harta, mage sedih. Bisa dikiriman duit ke bapak nong. Lainnya kama nong masih di gara-gara diputusin si Meli. Adur kata nong mak. Ai, cak mama nong candahar gitu. Emang Meli mana? Emang aya nu bogohan gitu kana nong? Dia boga emak. Hutang enak kata anaknya senang. Atuh Meli yang dikenalkan ku nong siapa emak? Oh, nu cengar-cengar bae eta jelemana. Mak karep ingat. Emang kunaon tuh nong putus jeung si Meli? Mungkinnya mah jelema edan meureun mak cengar cengar bae mah. Oh, nu eta bae mage apal. Mak cenah mah. Nong cilok ngan bahagia si Meli. Cilok jajanan, cilok ajakan ka mall. Padahal kan nong sakit mah kasepnya mak. Ngikeun emak nong, zaman kuari mah. Walaupun nong kasep, lamun eueuh duitan mah, jangankan si Meli, mage ogah kana nong. Ampun bae ge. Boga emak kumaha dukung ngacan kana anak. Geus nong, sabar bae kege jodohna. Si mak nong mangga sabar. Ari mak ngojangkeun nong aya naon? Heueuh, pangalakkeun naunang dersih jeung cabe ka kebun. Di dapur geus eueuhna naon. Geus bae ieu mah urang mah jeung daunang dari cabean bae. Ka aing nyaho hate terajur ge. Daharna jeung daun dangdeur deui. Sakali-sakali jeung setik daharna mak. Ari nong hayang mam jeung setik mah bisa-bisa marematik. Teu nyaho harga daging. Dasar mah bapak dia mere duit 300.000 doang. Kabeli naon eta 300.000? Boga anak di kitahna nerembel bae leuwih ka ditu. Wih mak kerap kami bae curhat. Geus lah nong aku bantu nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak. Keren amat dia, Ya iyalah. Rohik itu loh paling keren sebaros. Maksud aing mah nu keren ge motorna, lain banget dia anu keren. Suwe sih ya, sugan aing masih yang ngalam aing. Tapi cek mah aing mah keren sih bawaana. Terus cuma dia bae ok lah. Ngomong-ngomong ieu motor saok. Motor aing lah, nang pamer abah aing. Coba duit dia ok. Coba sih henteu, tapi ge lamun jeung ngebaso sabulaneun di sini mah aya. Emang kunaon kitu? Coba ge aing nginjem duit goceng bae. Atuh eta mah urusan leutik. Tapi sangeun tuh duit goceng, nanggung amat minjemna dia. Mau 7.000 bae. Parah amat dia mah ok nawaran sakitu. Keur kamari aing meulikeun baju si Naila kurang goceng. Memang bajuna kamari ngawe aing. Aing kita bayar hutang. Ting bating. Hutang goceng bae kuat ngawe Geus eta mah urusan gampang kek paling direngsekeun kabeh hutang mah. Hutang Naila hutang aing. Geus gampang dia mah. Ya bener sih ok. Bener lah, kan sini lah calon kabogoh aing. Alhamdulillah hari bener mah ok. Aing mah ngadukung bae dia jeung si Naila. Tapi kamari ok si Naila nyokot mie, endog, beas, gula jeung rokok aing. Kana
Pakayahan be aing utang goceng nerembel kana beas kana mie kana gula kana rokok timba ting kumaha jaok aing diet loba hutang sia kan nyao aing di lockdown gawe necan asu geus gampang eta mah urusan aing teh ku aing tinggal di TF kana Mang Ano di TF eta naon op total pulus lain aduh aing boga ka hyper ku geblek-geblek amat TF eta transfer ya transfer oh transfer aing karak nyaho jeung op kumaha sia bae lah ayo dia neka mana op teu ka sia naon dia ka imah aing kan aing aya di dieu naon aing nyaran dia yon ih aing ke mada ge nek kanjang kana sinaila suwe dia tangguan motor aing nya di dieu aing nut parfum heula oh geus mah coba Hei, geus ok nyokot parfumna. Geus. Geus sayo geran ke dia, aing kuat, mangga berneila. Keke ok. Aing asa-asa kenal nih parfum dia nya. Geus dia bau muat geran ek. Bangun sih deh ayo. Nai, dia membuka kakak, hade amatnya, deh karena dulu namelikan baju. Alhamdulillah besi, atau mental kunon mel kasih bakron pangmelikan. Puhu, aing putus jeung si bakron. Putus? Kok bisa? Bisa lah. Mana aya bikang nudekeun jeung si bakron. Di jajanan henteu, komo ngajak ulin mah. Batur mah puasa Senin Kamis, iya mah puasa unggal poe mun ulin jeung si bakron. Aya ge beuteung peuri di jajanan angin bae ku manehna. Keulilah putusna. Aya 2 poe mah jujur bae meri mah geus teu kuat bobogan jeung si eta mah. Aya ngajak ulin paling ka sawah jeung ka kebon. Sabar bae Mel, sugan bae manggihan nu lebih hade. Amin, sugan bae manggihan nu hade doang ka aya mah. Aya bae. Baik harmon sedikit bae ge. Kena rematik, guna mah eta tadi penyakitan nurun. Beb, aing mah tadi malah lagaan doang, Beb. Aing mah titik serius aing putus jeung dia. Astagfirullahaladzim. Ya cumplung, gak ganggu aing bae nyaho aing keur ngahayal masa-masa indah jeung si Meli. Ganggu bae dia suwe doang dia. Setelah aing kudu bisa move on dengan si Meli. Lupakan masa lalu, hadapi masa depan lah. Ayo, suwe amat aing suwe ieu mah. Ayo ok asup kantor. Kek gedeng bareng motor heula. Ding teu ka mana? Ka justru kemana? Ka mana sih? Nya eta teh tasas. Aya Meli. Ulin tah? Oh, kaya. Nai. Minum naon ge ok? Geus cai putih bae. Mun nyieunkeun Naila mah pugus rasa susu. Anggeus kena lajin heula nya. Bonon sih yuk. Bonon Mel. Tinyaho bonon ba yuk? Oh, dengan rasa bau tuh. Itu jauh bonon tuh. Nyaho.
Aing ngerasa di jalan bau doang kieu, tapi bau naonnya? Iya sih amat lagi. Terus saya tak. Usah dia motor motor sasi ya. Kacangnya gitu terang amat. Di kaca gula. Gantengnya lihat semua. Pan motor ini bau sih. Pak keluaran anyar sih ya bau nanya. Kayaknya suara si Meli. Jiro. Salam, Spekon. Mas, radio. Mun kaet. Ayang beb. Ansin ya, ayang beb bae. Geus lah nyebut-nyebut ayang bebek kan aing. Kan udah mencoba hubungan. Ih, sakit tuh amat. Oke, hampura. Eta motor saya jaharep keren amat. Ah, si Maroko. Jaga aja. Boga motor keren yang ngepet di mana? Suwe dia ngomong ke pisaring heulan. Dan kamera babeh aing eta motor. Jod, kamar mandi di mana? Tuh asup bae ka jero da kere. Bau naonnya? Tahu. Ih, kata naon ya? Ih, tainya. Coba aing ngasaan. Iya, dong ayam manis-manisna. Dong naonnya? Tapi dong tai. Heueuh, emang tai. Jod aing balik kelan ya. Kunaon ok, kapan dia ngulin ka Sinai lah? Geus gairah-ira bae. Yang isinya. Henteu ja, cuman seutik mah ngempetna. Terus tadi nu bau-bau teh dia bok-bok. Ih, bauan dia. Terus tadi poin nu di asahan teh dia di borok-bok. Hidup dari yang ngomong seutik ya. Bau. Yo.